Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Oded sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okip Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah subhanahu wa ta'ala, sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atau supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Rebun-rebun kene jalan antara Cipancar nang Kapait geus rame kuno balawiri rek ka pasar nang Kapait. Saurang oge taya anu lengo kabeh rebo ku babawaan anu ngelek ngajingjing sarta nanggung anu lolobana mah mawa hasil tatane. Harita gumilar pamajid Gatut Wijana sarta Agus anu rek mulang ka Cigasti, maksudna taya lian rek maluruh si Buntung bari sakalian rek nyimpang ka Parta di Cigasti. Mapai jalan Cinunuk anu brasna ka Dungus Cili. Ngaliwat ka Gadog oge teu nyimpang heula ka Imah Pasuta sabab bisi jadi lila. Sok sanajan hayang eta oge nyimpang sakalian hayang nyaho ngeunaan karena geus mulang atawa acan. Teu kacatur di jalana di Cigasti langsung murut Cipancar natanyakeun si Buntung atawa Andi kapanggih eta oge. Imah namanya eta Imah Kisahudi ngan hanya kal teu panggih narijeng Andi mah sabab manehna keur aya di cadas gantungnya eta di panyumputanana nu ayeuna di wewengkon Tutugan kene. Kungsi eta oge disungsi ke Tutugan tapi waleh teu kapanggih lantaran Andi mah nyumput di guha anu taya saurang oge anu apal iwal di Andi jeung Adria mah. Antukna kabeh baralik bari teu manggih hasil. Sabulan ti harita Wijana becorojoy hayang ingkah di lemburna lantaran ngadenge beja yen di sawatara lembur loba kabejakeun teu aman anu dilantarankeun ku mahabuna komplotan anu dipingpin ku hiji jama anu ngakukeun si Jakalara. Keur mamanehna teh kadatangan ku Pasuta anu nanyakeun hasil ngeunaan pamentana anu ti heula pernah disanggupan anu taya lian pangmalurukeun karna dina hiji poe Wijana teh init ngajujugat Tanjung Pura anu cenahna dina denget ieu teh mineng pisan diganggu ku komplotan si Jakalara. Init barengan ku pamajid lantaran gumilar teu ngijinan ari kudu init nyorangan mah. Sanggeus diwawadianan ku sagala hal mah bral we ari init kebenaran deui di Tanjung Pura teh aya baraya gumilar jadi teu matak nyieun kacurigaan lamun Wijana katut pamajid luhaloho di dinya teh utamana mah moal hese pikeun mondok sabab rancanana lain ngan ukur sapoe dua poe. Barang nepi ka Tanjung Pura langsung we ngadatangan Imah Aki Uhro katut Nini Uni anu pernahna masih katalian uyut pikeun Wijana mah. Teu kacatur kumaha bungahna Aki Uhro anu kadatangan pamajid jeung Wijana anu mere keterangan
sorangan lek ngandon milu ngendong sabaraha poe. Dina peuting katilu kaayaan lemur geus simpe pada harita teh can tengah peuting. Di sababaraha tempat loba warga anu ngarona bari kabeh samarang ku pakarang. Estuning carincing pageuh kancing saring set pagi iket. Anu lain bagian ngarona oge sok milu. Ngariung ciciren bener lemurna eta teh kaayaan keur hareeng. Sabot anteng ngobrol ujug-ujug kagareuwahkeun ku sora koko anu rantong patemalan sarta kadenge jalma anu tinggal rip. Barang direret ka belah kulon sidik katingali langit hibar anu dilantarankeun ku seuneu anu ngaduruk sababada imah. Sararea geus teg wae nyangka yen euwah-euwah geus daratang deui. Wijana jeung pamajid anu keur ngobrol jeung warga lain deui leuwasna komo sanggeus mireungeuh langit anu beuki hibar salat sora anu pating beletok tina bahan imah anu kaduruk. Wah, bahaya aya karaman deui ieu mah ceuk saurang warga bari belesat mulu ka pelebah anu kahuruan. Antosan sakedap Mang Somad. Wijana milu nuturkeun. Antosan sakedap Mang. Wijana oge milu nuturkeun. Gap kana gembolan anu diserapkeun dina cangkengna teu tinggaleun luyung kawungna mah. Hati-hati jangjana pamajid ngelingan dari namarek milu nuturkeun ngan manehna melang kaki juhro. Aki uro. Hati-hati jang, bisi wae ieu teh akal tarekah pikeun miceun salasa anu dilakukeun ku komplotan jalma anu boga niat teu hade. Maranehna ngaduruk imah sangkan jongjon ngabadog imah sejen ceuk Mang Somad. Bari ngembong-bolongan bari teu lumpat. Heup jang. Tuh tingali ras pisan dugaan Mang. Ceuk Mang Somad bari ngabetot wijana sarta terus nunduhkeun ka nu keur ngaliud hareupeun imah anu pernahna jauh ti nu kahuruan. Geuning nu saurang mah diteregos mah ceuk wijana jadi ras inget kana dongengna Pak Asmita anu nyaritakeun cenah anu nyerang teh saurang mah make teregos. Muhun jang, eta teh pamimpinna kumaha atunya. Mangkaning nu sanes keur nulungan nu kahuruan. Mang Somad ngaharewos beuy jeung ngarasa bingung. Wartosan we nu sanes mah. Wios ieu mah ditalingakeun ku abdi. Ceuk Wijana. Muhun atuh jang. Jang wios abdi ngawartosan nu sanes heula. Mang Somad bari ngeblecet muruk ka nu kahuruan lek ngabejaan bal-balna. Sainditna Mang Somad gentak Wijana muruk anu poek ku siwa muka gemulan anu sioreng eusina teragos anu dijieunna tina kulit maung. Rap dipake geus kitu baragadal muka kampret tetela di jerona geus make pakean loreng macan sanggeus ngasupkeun kampret kanu buntelan corelat celeng. Wijana muruk ke arah jalma anu pating ngaliud. Macan Barawi lain di kieu leuwasna. Bantrok jeung nu ti maneh yeuh. Ceuk karna euy sarua kaget oge ningali nu ngajega hareupeunana. Untung targosna nutupan beungeut jadi parawana teu kaciri. Panyangkana mah ieu oge sarua anu boga niat sarua jeung manehna. Memang hajal kaula rek nyangkalak andika jeung batur-batur. Ceuk Wijana anu sorana
bentes lantaran kehalangan tergus. Bahrawi wigena katut ki jandrang dadak lapar manehna ukur ngaliut tukangen karena geus puguh bangsa kulicak nama bangsa ning jumanta sarja sarkawi jimpo patut nalang uha lekok olen entis ajak kabeh ngahod-hod eta mah komplotan murak liwat. Baru kanika teh rek nyangkalak kaulanya keke nah saha nikah teh karena tetelepek kaula si belang tukang numpes kajahatan Sora Wijana pinuku kasima aduh gede hati nikah nacan nyaho ka kaula si Jakalara alias si Lanjamau mending oge anika ngahiji gawe bareng jeung kaula lang cekarna bari nepak dada heug asal anika ngeureunnan kabeh tindak jahat anu nyangsarakeun rahayat Tembal Wijana karena anu ngarasa moal bisa ngejatei sakilat manehna masak bedogna sarta langsung narajang make jurus kolecer mui. Wijana kecida kagetna mireungeun lawan anu langsung nggunakeun kahebatanana lain kaget pedah apa kana eta jurus tapi kaget ku mireungeun kahebatan jurus bedog lawan anu ngajadikeun muter lir martabor sarta cocongo bedogna anu katingali jadi mangpuluh-puluh kukituna Wijana oge teu nganggap enteng sakilat manehna ngulinkeun ruyung kaung bari ngajaul kaluhur sabab lamun teu kitu geus pasti awakna jadi sasaran congo bedog lawan. Sakilat Wijana geus aya digigireun karena congo ruyung anu melupus kana sela-sela puteran bedog kana ngakeduk kana pigelang lawan. Geus kitu pindahkeun cepengan ruyungna ka leungeun kenca bareng jeung kendorna gerakan bedog kana leungeun katu Wijana hiuk rek meupeuhkan ku tenggelan kedet dina ulin madi karena langsung ngaranjuk teu nyangka kana gerakan lawan anu sakitu cepetna sarta bisa ngagagalkeun jurus bedogna anu langsung lesot sarta leungeun ngerepeng ulah ngejat ya kak sakitu mah kakara ulin bolon Wijana ngeyehkeun atuh lain deui nafsuna pikeun karna mah sabab manehna asa meunang wiwirang hareupeun anak buahna saumur-umur kakara aya lawan anu bisa ngaragrageun bedogna ukituna manehna langsung narajang make jurus nembrag jagat pamulung ti Bahrawi badana ngalayang saibas dada Wijana gentak ngecungkeun ruyung kawungna tina jurus ajul gedang tapi lain deui dikieuna manehna ngaranjugna sakilat suku lawan anu keur ngalayang teh nyepak ruyung kawung dibarengan ku awakna nu ngagilek kagigir bari ngirimkeun tenggelan ujungan anu kacida hebatna teu antapalah teu jebrot nanggal pisan kana sirahna dibarengan ku ngagero ngarasakeun nyeri awak Wijana ngarempeyek modar siap lah karena ngagerowok bari hiuk deui ngirimkeun tenggelan menggunakan jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Wijana najan harita keur katurolengan kasebut jawara anu loba pengalaman sarta teu salilana teu waweh aya dina panggemlengan pamajid sarta umilar anu jadi papana teu nepikeun leungit kasadaranana barang mireungeun peureub musuh anu nyewuk rek ngarujatkeun dada sakilat ngaragrageun awakna dina ulin
pagong saya dina jurus buaya ngangsara. Panglalar tinu jadi papana anu sumberna ti Bah Murtala tereuh kandang wesi. Barang jeung nyuruntulna pereup karna nu ngeplos. Teu keuna kana sasaran sakilas ruyung kawung anu tetep ageuh dina cepengan ngeplentrang ngahanca bincurang lawan. Karena ngacerete lir hudang ngamuk. Sedengkeun wijana ngageretel hudang sarta sok naraja ngagunakeun jurus Tanjung Pura anu teu antaparah di ngecedak kana dada. Tapi pangaruh ilmu batu karang anu dipimilikna anu danget ayeuna kacida dipuhitna awak karna ukurnya ngeyeng bari rada ngadengklang ka tukang bari leungeunna ngarawe pigeulang lawan. Sedengkeun pereupna ngahiuk rek meupeuh sila wijana gentak ngepeskeun pigeulangna sarta terus ngajawa srak öyung kawungna disasapkeun deui lantaran musuhna geus lemor. Manehna ngahajah hayang ngajajal pangbisan nu jadi lawan tanpa ngagunakeun pakarangna. Geus teu mere deui kasempetan suruntul dina jurus pagong bayangan wijana cingkrak ka katuhu baling ngirimkeun tenggelanana dina jurus ulin madi. Bareng jeung eta leungeun karna oge geus ngaheak tina tenggelan ujunganana. Deus! Dua kekuatan anu pada hebat bentrok. Sabot kitu Mang Somad jeung warga sejenna anu harita geus daratang pating arulang sabedog-sabedogna baleuwi Ki Jandra. Wigena katut baladna ting serepet mesat bedog rek ngapag warga anu ngaraponan antukna putbet perang campuh sorak tungtrangna bedog nu diaradu awor jeung cing araduh cing koceak jalma anu kasabet ku bedog lawan-lawana dicaangan ku cahaya seuneu anu beuki ngamebela. Pamajid anu harita masih keneh cicing di imahna Aki Suro panonna neuteub lalangit anu beuki deui beuki dieu beuki peureum lir sariak layung pas sore beuki dieu sore katingali beuki ngagedean. Rupana mah neretelan ka imah-imah anu aya di sagedengeunana. Nu ku kitu mah sabab warga anu tadi mareuman TKB ayeuna tumplek ngarepuk komplotan begal anu nyieun euwah-euwah di lemburna. Bari hate dilimpudan ku haliwang kawijana sok sieun ku maonam. Eta tudah sakitu di luar aya kejadian sarta sora koho anu teu eureun-eureun dititirkeun teh. Tah aya saorang oge warga anu wani kaluar imah. Ari lain lalaki mah teu cara biasa lamun aya kejadian kitu teh ibu-ibu sarta barudak masuk ngadon ngagimbung ngalalajoanan. Malah sok make aya pirajenan bukalapak dagangan sagala. Kulutra pantau dibuka telila ki huruf keluar. Aya naon ieu teh Jang? Eyang nasi ujang pokna nanya ka Pamajid. Aya kahuruan Aki aya kahuruan Aki tembahana pondok masaha cenah tuh eyang nasi ujang teninggal kaditu ceuk Aki Uro bari curut turun keburuan manona mencong ke arah langit anu hibar kemawi abdi ge malang ieu teh sasaha ceuk Pamajid. Bari tetep hatena mah beuki tagiwur ka karaoge balem kuruyung teh saurang warga anu lumpat bari napasna renghap lanjuk. Cilaka Ki, cilaka pokna bari bencelik. Cilaka kumaha uli? Aki Uro nanya pinuh ku rasa kaget. Cilaka karama natang deui itu warga nuju perang campur ngelawan komplotan begal di payunan bumi Haji Akung tos seueur anu taratu malihanan. Pokna bali muringis nyepengan pigeulangna anu dewang tapak bedog. Waduh maha atunya ieu Uro bangun bingung sup ka jero teu lila geus kaluar bari ngambar bedogna. Wios Aki mah calik we di dieu keun abdi nu kaditu mah. Di mana eta teh Jang?
Balapana pamajid nanya ka Kudi. Caket, kahuruan we Pak, tembak Kudi. Kajurung kurasa melang kawijana pamajid. Teu mikir deui sanggeus bebeja ka Aki Uro. Blesap ai maneh muluka tempat anu ayeuna teu endak jeung Tegal Kasu Karusetra. Dina kecepatan anu luar biasa dina waktu anu ngan sakotepak pamajid geus aya di antara warga anu ayeuna geus mimiti kadesak ku Barawi katut Balanda. Bisa maklum sanajan warga jumlahna loba oge tapi ari di singhareupeuna para begal kahot anu tingkat mah bisana teu bisa dianggap enteng katambah dina jeung hareupan warga anu ngaropanan teh kalawan toh pati jawaraga leuwih hade petiet tinimbang kudu ketewa anu tangtu bakal dicacag lamun nepi ka cerek teh. Sedang warga anu ngan ukur ngandalkeun kawani tang tuwe akhirna mah kadesak sok sanajan eta teh pihak karena bahwa warga teu saeutik anu meunang tatu alatan kasabetna atawa kakadek ku bedog. Bahrawi sabalad-balad harita ngamuk nguak-nguik warga Tanjung Pura beuki dieu beuki kenor dilantaranan ku lobana anu geus tatu kekeunaan sabetan bedog-bedog lawan. Dina hiji kesempatan ti warga Tanjung Pura anu keur cocok ngarepuk Barawi katempo teuneng pisan hiu manehna nyebetkeun bedogna keukeuh sigana teh manehna hayang narok sirah Barawi mireungeuh kolenyaina bedog anu katojo ku seuneu terang Barawi nakiskeun bedogna sok malik nyebet cangkeng warga anu ceuk pikirna geus cucungah tapi eta warga embung ari kudu kabeunangan mah sateka pola manehna nyalametkeun diri bari ngaragrageun badana. Wah, modar ya kunyu Bahrawi. Bari sakilat tinggaskeun bedogna tapi babaturana teu cicing. Manehna rikat ngumatkeun bedogna di tukang rek nigas punduk. Bahrawi rek nyakeun tak manehna malikeun badanna 180 derajat. Lamun eta warga bener-bener nekatna sigana geus paksi bisa narok sirah Barawi tapi pasti oge manehna bakal ngalaman buda batil si beteungna lantaran dina waktu meh barang Barawi oge ngaumbatkeun bedogna rek nyasar beuteung warga anu ngabokong tadi kukituna celeng manehna ngejat bari nakis bedog Barawi anu terus nyeruntul sedengkeun warga anu tadi ngaragrageun awakna kentak melejat serta langsung nugaskeun deui bedogna keukeuh ngalahulu hiu angin sebetan dina bedog karasa ku Barawi nebak tigikir rikat manehna naik suku tukang bari misadkeun suku kensa tang dua bedog bentrok serodot bedog warga terus nyorosot di luhur tas pigelang Barawi katuih ku congo bedog celik bedogna murag waduh Barawi ngakuak bari gentak ngejat maksudna rek ngajauhan tapi warga teu mere kesempatan anu saurang deui gentak narajang nigaskeun bedogna ti luhur najan bari nahan nyeri Barawi ngakilek ka kenca hiu bedogna anu rek ngahanca sirah bisa dicingcetkeun tapi Barawi rada telat antukna ceres deuli Barawi kasabat ku bedogna nepi ka rampung geus kitu seret nonggo bedog lawan anu terus nyeruntul teh nyabet tak kocak deui Barawi dir budak anu soak ningali pangbarongan cacag we hamidi tuman lah ulah dirupan ceuk nu saurang bari nyuruntul rek ninggalkeun bedogna sudinta gentak nyalametkeun Barawi tina panyacag warga bedogna diheumatkeun pake mapak bedog warga bedog ketaki suku bedog sudintar nyasar beuheung lawan kecilang warga anu hiji deui malik ngaraponan sudinta Bahrawi mah
geus mundur ngajauhan tetulus dijieun corner warga. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung je petutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.